aya baheula hiji jelema ulama waliun min auliyaillah Bahlul. Ki Bahlul teh kiai bahkan wali geus moal diangkat jadi wali lamun teu pinter. Manya Allah ngangkat walina bodoh moal bisa. Moal bisa jelema eueuh bae eueuh jelema anu bodoh diangkat jadi wali Allah moal pasti pinter. Setiap wali pasti alim, teu setiap alim wali. Setiap rasul pasti nabi, teu setiap nabi pasti rasul. Henteu. Umum khusus bitlak. Nah, aya raja baheula pamajikanana ngalahirkeun anakna awewe, sedangkeun raja hayang boga anakna lalaki. Sebab harapan raja teh di mana aing pae aya nu ngagantian ieu tahta ieu kursi besi ku batur. Geus boga harapan teh lalaki anak teh ai borosot cewek awewe duh cak raja ngalamun sapoe dua poe geus saminggu teu kaluar-luar raja. Ditaranya ku kabehan seputar istana kunaon tuan raja sedih. Asana ieu mah sedih ka bawa paeh emang kunaon harapan putus sebab nu diharapkeun boga anak teh lalaki jami penerus kerajaan tapi ternyata awewe aing mah puyang bingung akhirna kan di kerajaan teh neangan saha nu bisa nganasehatan dinasehatan ku biduan-biduan raja teh supaya bunga ternyata teu bisa. Dinasehatan ku bangsa pelawak-pelawak tetep eureun mah pusing deui bae. Dinasehatan bangsa ku kiai-kiai partai lah sakiana teh kiai kos kitu ieu teu aing mah sakiana teh teu kahibur. Dinasehatan ku kiai pamarentah kerajaan janyana gobar kerajaan di kerajaan teh kiai sarualah sakiana teu kahibur aing teu kahibur kabladieuna makin sedih makin kuru raja makin sedih makin kuru musyawarah di dinya teh kumaha ieu tuan raja datang ke sedih ku gara-gara anakna awewe. Coba atuh cak pamajikanna saha nu bisa nganasehatan coba teh angan ayeuna kabejakeun kanu edan teh tadi. Bahlul teh kan edan nya edanan. Bahlul mah lamun di lembur edanan tapi lamun perang masyaallah gagahna luar biasa Bahlul. Lamun di lembur mah nya mah edan kadang-kadang budak leutik di hareureuyah. Budak leutik ngiring-ngiring manehanana lalagaan edan bae tapi lamun perang musuh asal ngolebar sikat gagah berarti asli nama henteu edan. Aya ge nu edan cenah Bahlul coba sugan bisa nganasehatan. Pro dan kontra tuh banyak nu edan bisa nganasehatan. Teu kadang-kadang nyana ngomongna mah lempeng. Loh, nya edan lempeng ngomong. Ih coba ge tanggap. Nyana mah lamun ditanggap soal agama lempeng nyana. Tapi lamun soal dunia kerajaan tahta wanita nyana mah edan beneran teu hayang. Tapi lamun cerita syariat cerita agama lempengnya mah coba orang bawa ke ditu ayeuna nyana didatangan ku pihak kerajaan begitu dirayu supaya nganasehatan raja. Emang raja kunaon matak dinasehatan ieu nyana sedihieun boga anak harapeunna lalaki prak awewe aju nyana wari teh sedih geus dinasehatan ku biduan ku pelawak ku kiai-kiai tetep teu kanasehatan sugan maneh mah Bahlul bisa nganasehatan ya kecil nganasehatan kos kitu mah siap tah Bahlul naon kira-kirana ku kudangna ieu kan diajak ka imah raja engke lamun bisa kanasehatan naon hadiahna tah justru aing mah ngaharamkeun hadiah ti raja. Lamun sia boga niatan aing ka ditu haju neuk dibere hadiah moal datang aing makan. Tapi lamun bener aing ka ditu tanpa dibere nanaon bahkan aing nu kudu mere ka raja. Embung aing mah dibere ku raja.
emang kuna kaganggu awak aing, kaganggu hati aing. Siap nganasehat, siap coba. Tapi siapa lu lamun siap bisa nganasehatan raja berarti bener sih jelema. Tapi lamun siap bisa nganasehatan raja